Selamat malam, Mbak. Aing geus nyaho aing niatan maneh. Si Mbah mah kasar sampai ka dieu. Sok aing mah ulah bertele-tele maraneh ka dieu arek naon. Ya, Mbak. Abi sareng istri teh aya paniatan. Kami rumah tangga teh, tapi teu gaduh wae urang kali. Abi teh hoyong pisan, Mbak. Kumaha carana, Mbak? Gampang jang syaratna aman tapi berat pisan. Naon, Mbak, syaratna? Abi meni hoyong pisan gaduh bayi. Berat jang. Lamun daek maraneh kudu ngadopsi anak Mbah. Anu kadua jang pamajikan maneh kudu diadopsi ku Mbah. Itu ngartos teu Neng? Siap, Mbah. Nu penting mah Abi gaduh keturunan, Mbah. Si papa minta pisan ka mama teh. Nu penting mah gaduh keturunan. Tah, jang ari geus siap mah, cung bawa budak tuh di teras. Cung pamajikan udah di dieu diadopsi ku Mbah. Sigra mulang. Siap, Mbah. Abi titip istri abinya. Mama sing betahnya di dia di si embahnya. Yuk, Mbah, Mah. Assalamualaikum. Ai si papa minta pisan ka mama teh. Teu Neng, aya Mbah ieu di dieu mah. Tenang, aman. Ih, si Mbah mah meni genit.